balamun aya jelema nu teu jujur sakali urang rek percaya mah. Mun ngawadul sakali rek percaya deui mah. Mun jalir janji rek percaya deui mah. Mun ayeuna manehna nginjem anjingnya dipasihkeun kitu ari pek teh plangan nepi ka 10 tahun nepi ka ayeuna hare-hare padu irung oge kana kulit beungeut. Teu kan? Dek mere deui nginjem deui mah. Tuluy pabeja-beja kade si anu mah tara mayar utang. Amis nginjem mah eta teh ngomong anjing ke sole angke ka dituna teh icuk cole asya atuh eyar sakampung ti sakampung sakota kena teh komo ayeuna geus zaman medsos sadunya si anu gampang nginjem tara mayar gitu kan. Jelema anu sok minjem tara mayar eta teh bangsat kan yang sopan. Naon? Ya bisa yang apa? Jelema anu lain bangsat garong. Gak lain bangsat garong. Sekali deui, jelema anu sok injem unyak anyuk tara mayar eta teh garong yang sopan. Ari bangsat mah beda jeung garong. Naon bedana? Ari garong mah terang-terangan, ari bangsat mah susulumputan. Ai waktu nginjem manehna susulumputan terang-terangan. Tapi teu mayar. Sarua jeung garong. Ngan sopan. Bener henteu? Ai garong sok malikeun deui. Sugan dipasihkeun deui nya abi hapunten ieu tos ngagarong. Ti payuna digarong tadi dibikeun deui. Tara. Gitu. Ayeuna ai bahasana namut kuduna dibikeun deui. Ya ieu abdi mulangkeun tah dek artos rek naon wae gitu. Ieu mah teu mulangkeun deui. Sarua jeung garong? Sarua, kan? Sopan. Saya yang nyaho garong yang sopan adalah anu sok nganyuk, sok nginjem tara mayar. Kan? Nah, eta teh loba ayeuna teh. Ya, loba garong yang sopan teh. Loba garong sopan teh loba. Ai di urang mah eueuh eta ge mah di negara ieu. Negara jurig gitu mah. Di negara jurig ya. Di urang mah eueuh insyaallah.